wala alaman lam yastautin bimahali jum'atin teu wajib deui jumaahan teh ka jalma anu henteu imah-imah dina eta tempat Jumat. Wa huwa mala tuksaru as-shalatu qabla mujawazatihi. Jika lamun teh mah liliarannya liar ka Tasik, liar ka Jakarta, tah eta teh henteu wajib jumaahan teh. Cenah arek mangga eta mah nya. Wala ala sobiyin teu wajib jumaahan ka budak. Orok boro-boro dibawa jumaahannya di imah ge ceurik wae. Baheula mah budak laleutik sok dibarawanya ka masjidnya. Sare urang di masjidna teh, baheula urang ge pernah sare keur jumaahan teh. Meleutik keneh geus dibawa ka masjid. Amin tuman. Wala alaman lahu udrun teu wajib deui jumaahan kanu uzur. Lain uzurnya uzur teh boga alesan ngan di dieu dicontohan kamarodin sapertikeun gering. Bari geringna anu mantak pimadarateun. Ari gering salesma mah jiga kieu ieu teh gering ya ngan pedah gering kieu mah anger we wajib jumaahan sabab teu ngamadaratkeun. Lamun ngamadaratkeunana teh modal wae, naon ngaranna modal wae teh? Taber muncrut we, hayo we modalnya atawa beser. Tah eta mah ngamadaratkeun nya. Wios teh Jumatan ge. Ieu kawajiban keur lalaki teh iza kanu arba'ina di mana-mana bukti eta lalaki teh jumlahna 40 walau bil imami jeung sanajan sarta imam. Imam khotib hiji tuluy nu ditukang aya 38 ta eta teh wajib Jumat jeung jumaahanana jadi. Kumaha lamun ngan aya 38 maka jumaahanana mah wajib ngan pedah teu jadi. Atuh moal jumaahanana lagi ari teu jadi mah kapan wajib jumaahanana ngan pedah terjadi nya kudu jumaahan nya kudu salat lohor. Bongan sahaja lemana saeutiknya. Wala buda ayakunu mukallafina jeung deui ieu nu 40 teh kudu anu mukallaf. Jalmana kudu geus baleg bari boga akal. Berarti budak TK mah sanajan milu jumaahan ulah diitung. Ari di urang mah di dieu jumaahan teh dataran naon tara diitung husnudon we aya 40 da sajajar ge 15 mun 2 jajar geus 30 berarti 2 jajar setengah geus 40. Sedengkeun biasana jumaahan teh parat ka tukang ka ditu tuh atuh pasti yakin leuwih ti 40. Kajaba lamun jumaahanana bareng jeung naon jeung lebaran Idul Fitri sok jadi tinggal 3 jajar ngan ari 3 jajar mah masih keneh aya 40. Ngan lamun tinggal 2 jajar dicobaan dihitung teh aya 35 maka eta mah kudu salat lohor. Maksudna mah ngodoan Jumat ngan kulantaran ngodoan Jumat mah teu memungkinkeun Jumat di kodoan Jumat deui maka ngodoanana teh lohorna. Atuh pala Jumata ala majnunin kulantaran tadi nu jumaahan teh jalmana kudu geus baleg bari boga akal teu sah alias teu wajib jumaahan jalma anu gelo.
jalma anu gelo, wa mugma alaih jeung jalma sakalor, jalma sasarnya. Jalma sasar teh kumaha teu nyambung ditanya teh, tapi lain api-api ieu mah asli we nya. Tuh panyokotkeun mobil, mana mobil tah eta cenah tanggeus teu nyambung kan teh sasarnya. Biasana diakibatkeun ku panyakit panas eta teh nya. Bateuing ngadahar seblak meureun. Tah eta teu wajib jumaahan nya. Sabab naon? Li adamit taklifi, sabab teu kataklif. Wa talzamu asakrona al mutaaddiya bisukrihi wa ilam yakun mukallafan. Ngan lamun aya jalma weureu bari weureuna teh dihaja, mun jaman ayeuna mah poe Jumaah isuk-isuk nginum naon nginum arak atawa nu mantak ngamabokeun atawa ngahaja-haja nginum cai naon cai peuyeum isuk-isuk teh dicampur jeung kopi ngahaja amih mabok teu puru jumaahan tuluy we diinum nya eta mah mabok weureu. Maka jalma nu weureu eta wajib jumaahan. Atuh kapan weureu meureun jumaahanna ge moal pararugu? Maksudna gara-gara weureu anu dihaja eta jalma aya kawajiban jumaahan. Sanajan jumaahanana pasti moal naonna? Moal benerna da jolongjang-jolongjong. Sajaba eta jalma teh wajib jumaahan wa yajibu alaihi qada'u zuhron. Nya jumaahan wajib, nya salat lohor wajib nya. Berarti jumaahanana wajib. Henteu jumaahanna ge mabok berarti 2 rakaat. Bagian salat lohor masih keneh naon mabok 2 rakaat. Tah intina mah kitu bahwa weureu nu ngahaja-haja eta teh 2 rakaat sabab bakal nimbulkeun kadorakaan. Salajengna wa yustaratu an takuna iqamatu hafi abniyatin, disyaratkeun kabuktian diadegkeunana Jumaah teh di tempat anu loba imah. Mun jaman ayeuna mah di palemuran, di perkampungan nya. Kan ari baheula mah can puguhnya di dieu can aya ngaranan lemburna teh, di ditu can aya ngaranan lemburna teh. Nya dicirikeunana teh ku loba naon? Loba imah, sagunuk imah kosong, sagunuk imah tah mantak disebutkeunana teh pi abniyatin dina pirang-pirang adegan, tegasna mah dinu loba imah. Mun jaman ayeuna mah babari ngabedakeunana nyaeta naon? Di hiji kampung.